drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Banyak. Ari Mas kudu kumaha tuh ayeuna Bu Erna? Kumaha teh Mas? Bu Erna ge bingung atuh ari geus kieu mah. Imas jadi teh semangat kieu ieu teh. Imas mah ada kieu ah. Deuk naon eta Mas? Imas mah ada. Ini tunduh kieu nya ieu teh sabeupeung atuh da video call jeung salaki Ini tunduhnya. Mah? Oh Neng, Bekal. tadi tukang bakal maneh. Iya mah. Rantang meni loba-loba teuing bekal sekolah mah mau rantang juga anu dok piknik wae. Har, apa nanti kudu 4 sehat? Dimas seubeuh. Kitu pan dina TV-TV ge. Iya mah lain seubeuh deui atuh mah. Bungha. Duitna mana? Tadi nu bagian luhurna sok buka ku maneh. Hese. Wow. 5.000 aja ini teh mah. Meni moal mahi atuh ieu mah. Apa Neng teh engke teh ongkos bolak-balik can meuli nginum. Ya cukup atuh Neng, apaan 4.000 dipake bolak-balik naik angkot. Aya keneh sisana 1.000 tuh, ireng mah bager ka maneh. Nyesakeun keneh 1.000 tah bekal. Atuh mama meni tambahan 1.000 mah teu mahi atuh mah. Sekolah Neng mah nya segera malaha. Pan engke atuh kudu meuli nginum. Ya caian. Ari mahal atuh mawa eta cai galon loba. Barena ge meni kudu naik angkot maneh teh lah. Apaan ieu cek eta ge cek sakola lain ditah leumpang ka sekolah teh. Iya sih, tapi atuh mama tambahan maunya 5.000. Ya maneh mah ku indung geus dibekelannya aing belaan hudang isuk-isuk subuh-subuh terus dibere duit anger we keneh komplain sia mah. Meni naon cenah budak teh gerak ini kana tuh. Atuh mama Ini tuh mal. ya ini indit. Nih minta duit ge kuat ka ulah. Assalamualaikum. Neng. Jasmine, sini Min, mampir. Kamu dek piknik ke mana? Eta teh Neng mau rantang gitu. Jadi ke sekolah ada kamu Jasmine, mainnya neng terek piknik. Ya sekolah teh kamu mah mau rantang. Apa nih mah bakal neng atuh Min? Makanan bergizi. Bekal mah pakai misting atuh Neng tuh kayak aku lucu, lain mau rantang gitu. Kamu teh dek piknik apa ke sekolah? Apanya neng macik si mama ge bekalna 4 sehat 5 seubeuh. Heulah kumaha kamu bebas ayo tuh. Heueuh ke heula mending sabar kamu teh. Ari engke Min, kita ka sekolahna dek lempang wae gitu. Ya iya tuh, apa yang dititah oge gitu. Bari jeung da deukeut sekolahna oge. Mending haroream deh lah lulus. Emang kamu kuat gitu Min? Ya kuat lah aku mah kan aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku Rajin busiak. neon nah liriknya jadi gitu hari kamu. Jasmine. Itu si Ica deh nyebut Neng. Nah yang nyebut segala Min. Emang kamu deh Neng yang si Ica di sekolah. Si Ica mah teman di nyaho kita lempang ke sekolah nah terus bokelek. Kamu dek. Embung marah si Jasmine teh kayak masih Neng buru nyemput itu si Ica ka dieu. Hese. Neng. Tuh kan ka dieu. Jasmine Neng tuh kuat hang itu. Neng tuh ngitut atuh kayak aku pingsan. Neng. Nah, aya rantang. Nit Kini tanya Min. teuing juga tinggal atuh ku kamu. Min, ini 3 nama. Gini geus eueuh. Hari kalian lagi ngapain di sana? Ica mending ngaruruwas. Jasmine. Kamu Ica jeung ngaruruwas, jadi si Jasmine pingsan. Lah, kumaha atuh Neng? Alah, kumaha atuh Ica? Ya kita ngantepkeun we, hayu urang ini Ca bisa keberangan kayak Ica ku Neng dibere bekal ieu Ca 4 sehat 5 seubeuh. Hayu. Aduh nyelap. Ica. Ayo Neng, aduh kalau Ica nyelap. Neng? Nih si Neng teh eueuh.
Aku ditinggalkan sekolah ya teh. Meni terbalik pisan deh. Tuh men. Aduh. Kumaha cenahnya ieu teh? Ku buana teh geus dieusan kuota, tapi teh bisa muka Facebook aja nih teh. Teu balik pisan nih Mas Yudi teh. Bu Erna, sini atuh, mampir. Menindek naon mampir oge jiga nu aya opieun wae eta teh. Aya atuh, Surabi lo di imah Ratna mah. Naon Surabi maneh mah kalapan ke tutung. Jangan salah tuh Bu Erna, meskipun tutung juga ya, banyak yang suka ini teh. Maneh mah meneh suka mana wae eta teh. Kan tumben ieu maneh karek katempo ka mana wae. Aduh, jeung Erna kangen ini teh sama aku ya. Kalau kamu mah bilang aja atuh Bu Erna, jangan gengsi kayak gitu meni kayak anak SMP aja. Meni teh sudah teuing bareng naga kan Ratna mah kerja atuh sekarang mah, ini baru pulang. Kerja naon lah maneh karek balik jam sakieu. Make rok mini deh. Jadi Elsie maneh teh. Astagfirullah. Mulutnya ya. Gini-gini juga Ratna teh kerjanya halal. Kerja naon emang mah? Ratna kan kerja jadi ini, supir forklift di pabrik. Aduh, aratel deh. Meni sok mehewal teh aya manehnya Ratna, maknya awewe jadi supir forklift ari taun teh. Kan Ratna mah cewek strong atuh. Lagian ya, kalau pekerjaan mah jangan pilih-pilih. Nu penting mah apa? Gajinya UMR. Kalau di bawah UMR juga Ratna mah enggak mau. Oh, mana teh UMR gajinya ieu teh? Ya pasti atuh Bu Erna, gaji Ratna mah ya UMR. Meskipun can gajian oge sih. Oh, ari kitu mah iraha atuh bade mayar hutang ka Ibu Erna. Eta geuning hutang anu mang juta-juta teh. Gajian ge acan, gaji tagih hutang. Gimana Bu Erna teh? Nanti lagi we atuh ya. Ratna tunduh, bye. Si Ratna teh nyara we kana nginjemna ditagih hararese. Kumaha deui ieu teh nya kuota teh teu bisa teu balik kudu ka sieu deui ieu mah. Bu Erna, mangkat sekolah ieu teh. Pak RT, muhun ya teh, bade ka mana? Bade ka bumi mama Neng teh saurna teh, bade mandatkeun KTP. Mangga Bu Erna nya. Nya Pak RT, meni teh nyang kapisan Ibu Erna kasih RT salingkuhnya. Aya nu daek eta kasih nyengsol karunya we kasih imas aing mah. Aing mah katen sieu di heula ieu mah molok ka sekolah. Punten Mama Neng. Mangga, tah geuning Pak RT teh datang, we atuh dilebat. Di dieu we Mama Neng. Pak RT mah atuh lain hoya di jero. Di dieu we Mama Neng. Ieu teh naon rek mandatkeun KTP? Muhun Pak RT. Emang naon anu salah ieu teh Mama Neng? Apaan kieu nya Pak RT? Foto dina KTP Mama Neng kan teh dihijabnya ieu teh disanggul kitu sanggul segede badag juga Bu Haji. Nah, Mama Neng teh diganti fotona hayang kieu ye tah. Nah, kieu Pak RT pan alus kieu mah jiga asap projen. Oh, kitu teh Mama Neng. Ngan ieu ngali boboh imas henteu. Ninggali. Tapi kamari eta lain Pak ayeuna. Wah, mah can ninggali Mama Neng teh. Biasa namanya wah kieu teh geus di tukang teh geus mulai moe ngan ayeuna mah tadi ditinggal teh eueuh. Emang naon itu Pak RT? Iya Mama Neng. Neng imas teh nya ku Pak RT teh ditelepon teh diangkat wae. Jadi teh diteangan ku Pak RT teh bingung ka mana neanganna. Oh gitu. Geus teh can ieu teh ka imahna. Can Mama Neng apaan ka dieu heula ieu pendek mandatkeun KTP. Meni sok tara balik aya teh teang heula di imahna tong warah ka dieu neangan. Buah mah aya di ditu. Oh, oge nya lain ka ditu heula. Nya geus satunya Pak RT ti payun. Mangga. Nya Pak RT. Ini sok aya wae nya aya RT eta. Har, Pak RT KTP acan Pak RT. Aing mah teu balik pisan ka daun indit si RT teh. Aya KTP urang rata dibenerkeun. Tuman Bunda, nya Haikal. abi mah katelanya ieu bade ka pasantren deui. Oh, nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal, bade ka mana ieu teh? Bade ka pasantren ieu teh Mama Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ti iraha eta budak aya di dieu nya. Budak? Yo Mak Neng, we ka dieu di dinya dieu budak. Ari si Haikal eta ka mana we Bunda? Asa karek katempo ieu teh? Maknya, pan si Haikal teh kamari balik heula ka lembur Mak Neng. Bapana kawin deui. Oh, gitu eta teh. Emang indung bapana geus cerai eta teh?
Entah mana yang tercerah eta teh. Masih kena bebarengan. Terus apaan di madu eta teh mama Neng? Ayeuna teh nya kawin anu katilu. Cenah bunda kotor. Oh gitu eta teh bunda beukinya eta bapak si Haikal kana Surabi. Hah, manya nya kitu teh we mama Neng. Jadi si Haikal teh anak tinu pamajikan anu kasabaraha. Anu kadua mah Neng, apanya? Tinu kahiji mah teu boga budak eta teh. Oh, eta meureunya alasanna jeung kawin deui teh. Ari anu ayeuna nah jeung kawin deui eta. Teu apa Neng juga namanya hayang Surabaya sakeju eta teh. Menyu. Oh, mohon atuh pihnya engke mimih ka ditu nyusul. Har, ibu-ibu, keur naon ya teh? Oh, keur kieu we Bu Haji keur ngobrol. Oh, gitu eta teh Mamah Neng. Paham da Ibu Haji ge nya, ari jelema miskin mah pasti pagawean. Jadi ngobrol kieu ngagosipnya. Hah, manya Ibu Haji eta talanana kot alus kitu warna biru. Beli di mana? Di Lotus. Di Borma. Sok lalawara kitu eta teh bunda. Ieu mah ngaranna teh tablet. Oh, eta teh tablet Bu Haji. Ah, manya. Naon tablet teh? Ah, meni kampungan kitu. Maning, apa henteu tablet teh naon? Apa? Tablet mah obat lain? Lain eta atuh Mamah Neng. Tablet tehnya HP gede. Oh, gitu eta teh bisa dipakai telepon Bu Haji. Nya bisa atuh bunda. Halo Pipi. Halo. Tuh si Pipi ngajawab halo cenah geus ah. Ah, meni tegernaheun ditinggalin lagi gede-gede teuing mah. Har, pugu geunaheun ieu teh Mamah Neng. Tulisanna ge jadi cekas kitu nya gede, katinggalina ge geunaheun. Oh, heuh nya. Apaan Bu Haji mah panonna teh geus plus meureunnya ai HP leutik mah atuh mah katinggali ku Bu Haji mah jadi kudu HP anu badag kawas kitu meureunnya. Har, meni sok sembarangan kitu ari tahun teh mata Ibu Haji mah normal keneh atuh. Enggeusnya Ibu Haji mah dek balik ya dek nonton Deddy Mulyadi dina YouTube. Mangga. Nya Bu Haji. Haji burung. Aya geuning mah Neng, eta apa segede talanan. Ada badag kitu nya. Ah, gede. Heeh, bunda meni jiga pamanadog anjing gede-gede teuing HP teh. Mak Neng, bunda kajar heula nya ieu. Aya panggilan alam teu kuat. Bawa-bawa tadi si bunda cingogo teh ngendog aing mah mending balik. Bisa aya endogna. Meni kieu-kieu teh nya lah si Bimas. Udah mau menikah malah dihianatin. Mas, di ka mana mana? Sama Neng. Har, kunaon mana? Dede kade urang. Karunya kitu budak teh kade. Kunaon mana Imas meni jiga nu lales kitu ieu teh? Imas haus minta ulah minum atuh mah Neng. Neng, haus kieu ti koro garing. Manehnya kalau tuh orang cowok telanya. Ya Neng. Bub, jadi ya gening eta teh. Loh, kenapa kamu teh Bub? Kok kayak gitu sama aku? Nah, tuh mana jangan mendekat meni aku jijik. Aku jijik. Har, kenapa hari kamu teh Bub? Kamu yang kenapa Bub? Nah, kamu tuh selingkuh. Kata siapa ini teh aku selingkuh Bub? Aku ninggalin sorangan Bub. Har, sangat Cuma asup segala eta kayak mau Bub RT. Bub RT teh selingkuh. Oh, eta. Tuh kan bener Bub, kamu selingkuh ya menit. Gak bisa kamu sampai masa Bub. Bub, dengerin dulu atuh aku. Duduk naon didekeun oge, ada nyuri hati. Bub, Ini kada temu. Bub, please ini Maya, dengerin aku dulu atuh. Nangis atuh aku madeg indit. Sok we ini. Kan kayaknya Bob, kamu teh bilang sama aku teh cenah kalau nikah teh nanti pengen punya rumah di perumahan. Terus? Nah, nenek yang kamu lihat teh ya yang nyangkanya aku selingkuh teh. Eta teh yang beli rumah aku Bob. Rumah aku dijual, aku beli yang baru di perumahan kan buat kita tuh Bob. Paling juga bohong kamu mah Bob. Terpercaya. Iya kuncinya di dia aya ieu teh. Nah, tuh kamu tuh ngasih tahu ke aku. Kamu teh saya ditelepon Bob. Matakna ini teh aku teh mencari kamu, mencari cintaku. Aku teh lupa Bob. Oh apa ya teh Bob? HP aku teh ya dipoe di luhur kenteng. Can dijahit ku aku teh Bob bohong.
Nah, hajeng DP sagala eta teh Bob. Ah, kamu mah besok aya wae. Apaan murah Bob karena mesin cuci ya tante. Kemarin pas aku nyuci kan membakas temur kemarin teh. Kok aku teh kan menunggu chat dari kamu. Ada kamu nanti ngechat. Kok aku teh simpen di naluhur. Nongol teh mesin cuci apa teh asap Bob. Gimana aku nanti di mesin cuci aduh di mas liur. Kamu mahnya ya udah atuh ya sama Bubub nanti dibeliin ya sekalian kita lihat rumah kita yang di perumahan. Iya, Bob, maafin aku ya. Aku udah salah sangka sama kamu teh. Udah nyangka kamu teh selingkuh, berpaling gitu sama aku. Ya meskipun aku teh mikir ya, Bob, pas di rumah kamu teh. Nah, eta mah ini. Makanya aku teh mikir punya Bob aku selingkuh jeung ini. Resep surabi nu peot katanya. Ayo. Iya Bub, nggak apa-apa. Tapi nanti Maya omat, kudu ingat. Tong mau HP lamun lagi nyesel. Kasihan HP-nya masuk mesin cuci nanti liar HP-nya ya. Kamu mah kumaha untung cinta ah. Iya, Bob, maafin aku ya. Sebelum kamu minta maaf juga sama aku mah udah dimaafin atuh Bub. Bob, Ya Bub. ayo atuh. Urang beli HP teh ya. Aya iPhone anyarnya. Yang eta baik. Anu warna pink. Ayo atuh. Bob atuh ini nih. Gandeng. Kamu mah atuh. Ayo. Lalu tong gandeng. Siapa kita Bob? Imas, ada cai lagi nagalon kene. Har, si Imas ka mana? Capek-capek aja gubuk galon kalau mantap. Tuman bisa tunjuk. Itu udah ke bawah? Tuh kan ke dia. Duh. Langsung ya tuh. Haris. Ini anjing lah. Kuat aja yang dari goblok. Beneran. Sak. Mana Lila? Nggak salah mana? Aduh udah jangan ketawa. Siapa yang ketawa? Ya aku. Sok. Aduh udah aneh. Kieu di tanggal 21 lah. Kemana sih Mas Dewo? Mas Dewo kagak nih. Kadang seri. Buru. Ablat ngarana. Oh, bentar. Si Ayu, kuluna dikuat kunci. Oh, eta teh tablet. Oh. Oh iya. Siapa mana Gitunya. Jangan salah tuh Bu Erna, meskipun Hai, banyak yang suka ini teh. Tuh serabi lagi ada. terus aku teh duit yang dijualnya teh duit apa anjing? Gitu bisa share. Hey, ini BTS ya. Ratna mau ini Get Andre duit anjing. Diteras. Perih. Banget. Oke, udah bergabung satu anjing.